Sampurasun para mitra, kalintang dingahna tiasa tepang deui dina acara Panismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, mangga urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Hatur nuhun Gusti, kumargi kadeudeuh kanyaah kasalamatan nu dilebet anjeun tos katampi ku abdi sadaya. Danget ieu abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangadika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Dilebet nami Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Nu Nyandak Beja Kabungahan. Dumasar kitab Yesaya pasal 52 ayat 7 dugi ka ayat 10. Sareng nas nu janten puseur pangenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-7a anu unggalna kieu. Resep temen engke nenjo nu datang mentas gunung-gunung mawa beja matak suka. Hal pitengtremen jeung hal kaunggulan. Para mitra, saurang rerencangan ngunggalkeun saurangan di garejana sebat wae namina teh Bapak X anu resep pisan ngiritik, resep nyempad, nyawad, sareng sok nyalahkeun wae. Boh kapalayan ibadah, boh ka anu ngadugikeun dawuhan Gusti. Dina unggal kagiatan gareja anu dihadiran ku Bapak X ieu tiasa dipastikeun para anggota jamaah janten jengkel kumargi capek ngadangu kiritikanana. Kahadiran anjeunna salawasna matak teu pisugomangeun, matak teu aya katentreman, teu aya kagembiraan. Rupina Bapak X teh mung fokus kana milari kalepatan anu acan tangtos leresenteuna. Hal kieu teh benten pisan sareng naon anu diserat ku Nabi Yesaya ngeunaan kasumpingan saurangan anu nyandak wartos nu sae, nu nyandak beja kabungahan. Malihan nalika hawar-hawar ti katebihan, jalmi-jalmi tos galung bira sareng sumanget antusias mampakna. Margi saurangan eta teh nyandak wartos kabingahan, nyandak beja kabungahan anu matak nyukakeun manah. Kasumpinganana ngahudangkeun sumanget yen hirup teh tiasa tetep dilakonan, sok sanaos pinuh ku tangtangan, seueur papait sareng kasukeran. Sakumaha kagumbiraan murang kalih nalika kasampak ibuna sumping, matak timbul rasa aman sareng yakin sadaya kabutuhna baris kacumponan, kalebet kenging limpahan kanyaah. Para mitra, kabingahan urang dina dinten Natal ieu teh margi dilebet Gusti Yesus Kristus urang tos disalametkeun. Medalna Gusti Yesus tos maparin kabingahan sareng sumanget ka para tukang ngangon dugi ka aranjeunna anu munggaran nyiarkeun wartos kabingahan. Tah urang oge disauran janten jalmi nu nyandak wartos kabingahan, nyiarkeun Injil kasalamatan ka sakur jalmi anu pendak sareng urang. Wilujeng ngarayakeun Natal Gusti Yesus Kristus. Mangga urang neneda. Hatur nuhun Gusti, margi kalintang seueur nu ku Gusti dipadamal ka abdi sadaya. Hatur nuhun Gusti kangge sagala kasayan Gusti dina kahirupan abdi adi sadaya. Ngalangkungan medalna Gusti Yesus Kristus anu nyandak kabingahan sareng sumanget. Ieu sadaya mingkin ngawedelkeun iman sareng pangharapan abdi sadaya ka Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngalarapkeun pangandika Gusti dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun dilebet asemaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kana sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula.